ada sekolah online jadi. Aing mah jam keluar na grupna ge euy. Nah, sia kadang kitu. Da lieur jam guru mare tugas, guru kanu ugal kan gua kudu make kuota. Meuli kotana. Kan teu boga duit urangna. Jadi we keluar na grupna lalieur. Urang mah kayak mah asup grupna boga kuota. Teu boga kota mah keluar. Keluar deui we. Da kudu kerjakeun tugas. Ya, nih kira sih ya. Ayo. Jam orang bahasa minggu kemari balik ku guru seuy. Guru naon? Ngelmu atuh, Ilmu naon? ngelmu ieu jam. Diteungeul atau diteungeul, teu dikepret jelema bisa kabur. Anjing. Cing contohan ka urang kumaha? Iya, cicing. Oh. Anjing. Sia mah ngorong, urang ge bisa yeuh. Ais. Geus jam anjing tong heureuy ayeuna mah. Mau duit teu maneh? Teu mah wadil euy poho. Geus jam balik we. Urang nginumna di imah masing-masing. Nah, anjing, jam dompet. Bawa. Kan aya duitan. Gocap jam duitna. Orang beli kencai heueuh, ukur haus. Ulah kitu deal, teh hak batur, duit batur aya KTP-an heuh, urang bikin. Aya. Tuh. Enggak sih jam, orang jajankeun we yuk. Ulah anu batur sia teh geus urang bikin deui. Kan aya KTP-an, aya alamatan heuh. Aya. Urang bikin deui we. Anjing atuh aing haus. Urang bikin deui we deal, sugan diburuhan. Anjing, nah diburu hasil teh basa teh ge urang seruan nih mu dompet. Isina teh 100. Urang teu dibikeun we. Teu diburuhan da pedah duit salemar 100 receh. Ayeuna mah urang recehkeun heula. Ayo. Tuh, ayo urang recehkeun heula. Tuh, jam recehkeun mah. Tengsangan we alamatna ayeuna mah. Ayo. Oh iya jam meureun. Sabaan kerak yuk. Ayo. Punten. Waalaikumsalam. Naon jam? Iya, bah mendakan dompet. Alamat nama di dieu. Pantes sanjang. Ku abah teh di teteangan. Sing oreng murag beureunya di jalan. Mangga parios bah beli hain ical. Duit nama anggar jang 50.000. Ngan tadi mah asa salemar jang 50.000 na teh. Tapi ayeuna ieu bet jadi recehnya. Tadi di jalan bah ku abi direcehkeun heula. Soalna basa tage abi pernah menakan saur nu gaduhna teh. Nuhun ngacep, punten tayah receh. Jadi ku abi teh bah direcehkeun heula. Bilih abah bade muruhan. Hehe. Aya ku kituna.